hirup teh bibi ya gitu teh nen hari bibi mah nen kamana bae oge mangga na puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi manggiring we moal lesoti nen nuhun bibi daging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud dak kitu geuning neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararomping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet Omo palurah tengah luar mau ningali nen teh meuni aduh kumerot seueur acting salah hayang bibi alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa deuneuh nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa laras bibi maksudna ka manusia teh manusia kumaha neng teh bibi ulah hari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal lepas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu lepas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusia mah sumuhun men sumuhun manusia nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung ieu mah sejarah bibi keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureut pungsat bahan indung bapak teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka Sindung Kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang bibi teh ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagaweng manyangkeun hirup teh nepi ka turu blimun di tiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh ka siniran da mobilna butut balik ka lemur bibi teh barukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong teuing da mamawa arit keur ngarit meureun tobat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge umur 15 tahun sapenting teh kulimaan nya malah bae dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh
marokana paingan pajina nen nasi bibi mah ulah ka sorang kunen mah ulah keur sabibieun punyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae kumaha kalalakon di Arab ya boga dulungan teh guru SD garwana teteh Sanggadung Putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja dengan nolek rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da di ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar abari anu aya eta teh kotor dadakan bibi teh dempel bari yang boleh klak ping-ping ke mana karep sangeunana si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi yoga burung teh ti tukang ngebekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain menurang eta dulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit minta tolong ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkong paingan ceuk bibi oge heuh isukna kalah lawan isukna ah ditawaran dewe ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna taneh marukana nah jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah si benya spektakuler apa si benya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngapurileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geunap ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulih bageur sabibieun cilaka doraka na bibi mah ngadoa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ya kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih mereka pasar eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan kitu meureun apal kana kalakuan bibi ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkarat ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta
meureun salakina dume salakina geus ngasangan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja marokana aduh ampun ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh kala laki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng keuneh ku bibi sila kadorakan mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkot tah ka bibi nya ajar ketena ada mualila ajar gitu ampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu gitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih acara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin pepotongan bibi teh lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mana aibnya aib naon haji apa odinga karena tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula obat teuing tepira dibere lauk tilu untuk si Kapep teh hari teh